Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng ngadawuh Gusti Allah. Wa qala sareng ngadawuh itu Gusti Allah. Wankihu jeung kudu narika atawa nikahkeun aranjeun. Wankihu kudu narikahkeun anjeun al ayama kajalmi anu lengoh. Al ayama kajalma anu lengoh pami istri namina gadis, lamun pameget namina bujang. Min kumti aranjeun kabeh, min kumti antara aranjeun kabeh, ti aranjeun kabeh gitu. Wasolihina jeung kajalma anu soleh kabeh, wasolihina jeung kajalma anu soleh kabeh. Berarti jalma anu daek kawin atawa nikah teh eta kahitung jalma soleh. Min ibadikum ti pirang-pirang abid aranjeun. Min ibadikum ti pirang-pirang abid aranjeun, budak-budak aranjeun. Tapi budak belian lalaki maksudna. Min ibadikum ti pirang-pirang abid aranjeun. Wa imaikum jeung ti pirang-pirang amat aranjeun. Berarti amat teh budak atau hamba sahaya awewe. Wa imaikum jeung ti pirang-pirang amat atawa budak belian atawa hamba sahaya awewe. Lamun baheula ayeuna mah teu aya. Iyakunu lamun kabuktian itu nu kabeh. Iyakunu lamun kabuktian itu maranehanana teh. Mana nu maranehanana teh nyaeta al ayama as-solihina ibad jeung imai. Iyakunu lamun kabuktian itu nu kabeh teh eta fuqara palakir yughnihim maka bakal nyugihkeun, yughnihim maka bakal ngabeungharkeun tu geuning, bakal ngabeungharkeun cenah ge yughnihim bakal ngabeungharkeun saha Allahu Gusti Allah, saha Allahu Gusti Allah min fadlihi tina karuniana Gusti Allah, min fadlihi tina karuniana Gusti Allah. Al ayata ikrol ayata, ikro kudu maca anjeun al ayata kana ita ayat. Tingalian deui surat naonnya eta teh, tingalian deui ta periogina hafid Quran teh diatawina eta Quran naon Quran surat naon ayat sabaraha kudu hafid mah pasti uningaeun. Wa min ignaihi jeung eta tetep tina sapalih nyugihkeunana Gusti Allah. Wa min ignaihi jeung eta tetep tina sapalih ngabeungharkeunana Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah. Lahum ka jalma-jalma anu nikah, lahum ka jalma-jalma anu nikah. Tadi wamin ignai jadi khobar kodam. Annar rajula
ari yen sanyanyana lalaki annar rajula ari yen sanyanyana lalaki qabla duhulihi dinas samemeh asupna itu si rajul qabla duhulihi dina samemeh asupna itu si rajul fi qaidin nikahi dina akad nikah atau dina ikatan nikah fi qaidin nikahi dina ikatan nikah lahu eta tetep pikeun si rajul khobar qadam deui bae lahu eta tetep pikeun si rajul yadani ari dua panangan warijlani dua jeung eta tetep pikeun itu si rajul rijlani dua sampean wa ainani jeung eta tetep pikeun si rajul ainani ari dua panon wa goeriha jeung eta tetep tina salian anu dicaritakeun tadi wa goeriha jeung eta tetep tina salian anu kabeh berarti salian panangan, salian sampean, salian soca minal jawarihi buktina pirang-pirang anggahota badana minal jawarihi buktina pirang-pirang anggahota badana wa goeriha teh bisi kurang antep lumatak pake min bayaniah minal jawarihi buktina pirang-pirang anggota badana bihiddatiha kalawan nyoranganana itu jawari bihiddatiha kalawan nyoranganana itu anggota badan pakot bloko pakot wungkul pakot to wungkul memeh nikah mah cenah ge panangan sampean sareng socate tos we eta mah hak sorangan tina anggota badana bihiddatiha kalawan nyoranganana itu si jawari pakot wungkul walakin tuh gedingan walakin lamun berarti eta maca nikah tapi ayeuna rek nerangkeun lamun geus nikah kumaha kaayaanana kumaha tindak lanjutna kapan geus sah ari geus nikah mah walakin teu jeung tatapina kullama dina mangsana walakin jeung tatapina kulama dina mangsana dina samangsa-mangsa dahola asup itu si rajul pihi dina ikatan nikah pihi dina qaidin nikahi kadinya tah ngarujuk kana qaidin nikahi pihi dina ikatan nikah tah ayeuna mah urang nyaritakeun di mana-mana geus asup karena nikah itu si rajul hari tadi mah keur nyorangan malah panangan nu sorangan sampean nu sorangan terus deui soca nu sorangan keur anggota badan sorangan pakot tungkul gitu kali kincing
sorot maka jadi, sorot maka jadi. Awas ari sorot teh balada naon kana atau ina? Kana berarti tarpaul isma watan sibul obaro. Sorot maka jadi naon tilkal ado ari tadi mah eta si bujang anu keur memenikah teh hiji pandangan teh hiji sampean hiji socahi hiji tapi ayeuna geus nikah kumaha cenah. Sorot maka jadi naon tilkal adau pirang-pirang kan naon tilkal adau itu pirang-pirang anggahotana teh naon tilkal adau jadi fa'il tina sorot atau jadi isim sorot tapi mabni kapan tarpaul isma watan sibul khobar ya seolah-olah tilka teh keropa mabni patah maha ropa naon tilkal adau itu pirang-pirang anggahotana teh eta tatadoafa nikel itu anggahota, nikel itu akdo. Awas mimiti mesra ya kamana di awewe bisa areueuh santrina ieu pabenerananakeun atau nabi aya baiat jadi tuh istri aya masalah naon ente kadari ya tadi kempelan eta tatado apa nikel itu anggahota atawa itu al-aqdo geuning nikel kapan tadi mah urang hiji amun geus nikah mah jadi dua jeung istri henteu aya bahasa eta mah da panangan akang ieu mah panangan abdi henteu kitu geus ari geus nikah mah jadi saling Diofaini kalawan dua tikelan diofaini dua kalawan dua tikelan tadi upami urang panangan dua berarti upami jeung istri jadikan opat. Diofaini kalawan dua tikelan biziyadati a'doi kusabab nambahanana pirang-pirang anggota badan biziyadati a'dai kusabab nambahanana pirang-pirang anggota badan tadi panangan dua eta si bujang geus nikah mah jadi opat jeung istrina terus sampeanana dua jadi opat socannya jadi dua tadina dua jadi opat gitu jeung stres patuangan hiji berarti menjeng istri jadi dua ngaranna jima ke kumpul dihijikeun didapatkeun biziyadati a'doi zaujatihi kusabab nambahan pirang-pirang anggota badan istri nah itu sirojul pamajikanana sirojul atau istrina sirojul ilaihi kana itu jawari ilaiha kana itu jawari naon atuhna jawari teh anggota badan
ala naha henteu ala naha henteu atau oke ala sing inget ala nah henteu taro ningali anjeun ala nah henteu taro ningali anjeun annal arusata annal arusata annal arusata kana yen sanyana panganten awewe wal wakad dituluykeun dugi ka dieu bae heula nya da teresep ari teu aya lawan jenisna nama mesti urang santri oge ngaranna tos heula ngan secara globalna kieu sakali deui simpulan sementara globalna hiji pameget anu bujangan anggahota badanana teh mun panangan ngan dua we ngan di mana-mana geus nikah mah jadi opat jadi dua tikelan jeung istri tuh geuning cenah ge biziadati adoi jauzatihi ilaiha ala nah teu ningali ala nah henteu taro ningali anjeun annal arusata kana yen sanyana ari panganten istri eta ida qolat tuluykeun atuh saeutik eta ida qolat tatkala atawa di mana-mana naros eta si arusah eta ida qolat di mana-mana naros itu si arusah si panganten istri teh istrina teh lil arisi geuning sok aya naon kok lamun hajate naon walimatul urus jadi hajatan acara panganten gitu lil arisi ka panganten pameget gitu cenah sok inget kuduna nama ieu moal palaur ieu fatul izar mah kuduna anu ngaosna bangsa ibu-ibu bapak-bapak ulah dituluykeun atuh nya kumaha kagok abang mah esernya jahat modal meureunna dipasarkeun kana baso meureun wareg lah moal wareg mending kana dia pake ngaji da ieu mah kuduna genan eukeun walimatul ursi kitu keur nikahkeun eta da sabab ka dieu liman yadaka cenah geuna bari romantis eta si istri teh naros ka panganten pameget teh liman yadaka liman eta tetep pikeun saha yadaka ari panangan salira kitu ka akangna teh akang liman yadaka eta tetep pikeun saha yadaka ari panangan salira kitu kola ngawaler kola maka ngawaler jawab tina man kola maka ngawaler itu si panganten pameget teh si aris teh sayang ieu panangan akang teh laki pikeun salira laki pikeun salira da sabab geus ngahiji da geusah nikah sayang bet naros kitu kumaha dih kitu ngawaler laki ieu teh panangan akang teh keur nyai keur salira heupeula dugi ka dieu engke wong Sabtu urang diteras kudu ka dieu nama ampun horeng ditelaah ku sim kuring memang geus kaalaman sim kuring menikah sigana di mana-mana dibahas nuju pengajian gitu kerjumah geuning sok ibu-ibunya moal lakukan terawih
ngan anu teu pernah ngaos kana patul ijarat tawa minimalna uku dulu jen mah ngahulang bek kieu geuning cenah horeng aya pelajaranana gitu. Aya boro-boro atau bujeng-bujeng masalah pernikahan, masalah pertanian ogenan di bukukeun dikitabkeun, termasuk kitab tasawuf tauhid anu jero kapan aya horeng kitabna anu dikarang ku Syekh Abdul Muhi Pamijahan sigana tacan disebar luaskeun eta kitabna ogenan eta mah ku eta tak putra nama Majanal Abidin geuning nu di Cibantar ku Kang Yayat nu kaduheunan. Jadi sakali deui kitab masalah pernikahan aya, masalah pertanian aya gitu. Terus dugi ka dieu heula, mudah-mudahan aya manfaat barokahna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kadari